Nyuk curug walungan mapai wahangan teh taraje nincak hamalan tacek bahasa kolot teh mah malapah gedang. Jadi seperti dina perjalanan urang ngonten guys perlu yang namanya proses dan kesabaran. Tanu nomor hiji nama belajar, anu penting nama terus belajar guys memperbaiki kualitas konten urang. Oke guys, kembali ke tema atau topik utama gitu guys nya. Panggilan PNT teh ka Kampung Citibode sama Kerjaya Kecamatan Capaka Kabupaten Cianjur. Tapanya kitipina teh sebenarnya kieu guys ngomean TV ieu kekereuceuman ngeunaan cacingeun jiga nama ieu teh. Aya geuning TV ginu cacingeunnya. Lanjut tanpa basa-basi kita eksekusi orang bongkar bukrak bakrek bumi ngabanyu mingkem dia geuning guys. Seperti biasa untuk langkah pertama kita goromelin dulu guys bautnya. Setelah digoromelin kita perosotin, setelah diperosotin kelihatan bulunya guys tah seperti gitu bulunya kekebulnya guys itu nih kekebulna kuat gitu guys nya. Tah setelah diteliti kurang teh can diukuran ieu teh ditempo teh aduh aya nu melenung tadi dinya guys rada curiga orang teh. Langsung saja kita jungkirin mesinnya, kita cabut, kita ganti guys. Si elko nate 1000 mikro 35 volt ting 25 volt poho deui guys tapi setelah diteliti ternyata teh emang aya hubunganna jeung anu kekereuceuman panyakit cacingeun model kitu mah gitu. Soalna teh keur nyuplai tegangan 5 volt jeung 8 volt guys. Jadi lamun manehna pas begitu setar eta teganganna kurang bisa wae kekereuceuman protek deui hurung deui protek deui hurung deui sama model kitu we cacingeun panyakit model kitu meureun. Nah setelah elko anu melenungna tadi diganti guys lanjut urang cobaan urang ukur heula teganganna di dinya teh biasana kudu aya 12 volt guys. Nah elko nu tadi dicabutnya tadinya teh udah 12 volt langsung cek ke hareup nih tuh alhamdulillah guysnya langsung ngegebrai eta ngan aya gambaran langsung urang colokeun di set top boxna. Ternyata set top boxna rada bermasalah guys didinya urang berinisiatif guys nginjem heula set top box anu tatangana. Ternyata benar saja guys set top boxna teh nu eta mah bermasalah tah ieu mah make set top box anu tatangana teh nya guys nya geus aya nih tuh ngagebrai gambarna. Ieu mah berarti set top box anu ieu mah kudu diomean deui guys kita gubug dulu ka imah urang omeanna di imah guys sabab geus beurteu sakitu lawe hatur nuhun.